Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Abah ayeuna nuju aya di bumina calon Bapak Dewan. Mudah-mudahan sing diijabah sapanejana nyaeta manawi teh pergi non calon dewan teh saha ayeuna teh nu kapungkur teh gitu tah. Oh tak kitu Pak Uun Kidalang kapungkur mah ayeuna hoyong jatan dewan, mudah-mudahan sing pada ngadukung. Amin. Apa dikesanin ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak Uun. Tah ayeuna Abah badena ros ka calon Bapak Dewan. Caketan mah. Cik naros. Kumaha pocok ieu? Janten kieu. Pak Dewan. Nuhun. Pangna Pak Dewan hoyong janten dewan maksud cita-cita naon tah? Oh, eta. Wah. Aya teh janten dewan mah nya seueur pisan kitu teh mah. Pocoknya. Ajami kan seueur kahoyong. Ngan kahoyong eta tetep kudu disyariatkan jadi diikhtiaran, kudu aya perjuangan. Amin, amin. Kunaon Abah aya janten dewan nya. Mohon. Aya nyalon di lurah mah abah teh pan ngaraos janten urang kamari nya. Mohon. Nah, maksa tujuan Abah nyalon dewan teh, hoyong jantan dewan teh, terus bukan. 35 tahun nanti siswa teh nya. Mohon. Hiji hayang berguna kanggo diri pribadi nya. Nah, sareng keluarga Mohon. nya. Lajengna sasahirup Abah teh hoyong mangfaat kanggo jalmi nu seueur. Amin. Naon hayang mangfaat jalmi nu seueur? Nya jelas kali tenan. Kopi baalo ngarsakeun ka jisim abdi janten anggota dewan. Nya, cocok nya bapak-bapak sarayana. Nya. Jelas bakal manfaat. Sasahirup Abah teh. Manfaatna naon? Biasa ngabantos nya kana kapriyogian warga masyarakat. Kan eta paling tenang. Tetep sakedik ageungna aing ngagarap pamimpin mah nya komo janten dewan jelas-jelas bakal ngabantos kana kepentingan masyarakat. Amin. Naon margina? Margi dewan teh wakil masyarakat. Nya. Upama dibandingkan pangkat mah cocok ya bapak-bapak. Oh. Dewan aja masyarakat teh luar masyarakat. Maka ulah sok-sokan. Lamun janten dewan ulah sasamane sabab luhur keneh pangkat masyarakat daripada dewan. Da dewan mah wakilna rakyat. Leres Pak Haji. Leres Pak Haji. Nah, kuar eta nya paling tenan. Abdi teh upama dikersakeun ku Allah abdi panjang yuswa. Bapak-bapak nu kadukung panjang yuswa, abdi dikersakeun kapercanten ku warga masyarakat Cibang Jatinangor. Nya janten anggota dewan. Abdi teh bade leres Pak nampung aspirasi warga masyarakat khusus Cibang Jatinangor umumna Kabupaten Sumedang. Eta paling tenan. Mohon. Kunaon cenah Dr. Raja hoyong nyalon dewan, mari abdi asli putra daerah Pak. Mohon. Ulah kieu ari urang teh aya di Cibang Jatinangor, aya diwakilan ku dewan anu lain luar ti Jatinangor. Pan kurang etis. Kurang etis Pak Haji. Etis. Tetep anu wajib anu sae pisan nya anu sae pisan kedah putra daerah anu asli. Nya. Kunaon pang abah disebut sae, heuh sae teh kade di nya. Ya Abah titip ye. Ka saha wae anu nyalonkeun anggota dewan. Nya, tidak pilih mah di mana wae lah Kabupaten Sumedang ayeuna nya. Di partai naon wae, cocok. Oh. Partai kade sae sadaya Pak. Iya. Yang awal partai mah. Sae partai mah nya. Nya. Calon sae mata ka baradak oge mata ka verifikasi ge ka seleksi ge. Sae calon teh anu lolos bang 50 jalmi Kabupaten Sumedang. Nya. Janten di 8 partai teh 400 calon Pak di Sumedang teh. Kita partai paling tem. Mohon. Sae, partena sae, calon sae. Nu ngeujeun dewan oge sae Pak sebenarnya mah. Ngan nu awonna teh lain DPR nu awon teh Pak. Lain calon partai mah oknum DPR. Oknum anu ke partai. Dah. Kartos bapak-bapak. Harus. Lumawi Bapak calon janten Abah Ucok pangna dongkap ka dieu teh janten hoyong maksud hoyong ngadangukeun cariosan Bapak Dewan. Nah, ayeuna mah geuning alhamdulillah. Atas kadangu pisanku Bah Ucok, yen geuning kieu sae permaksadarana, mudah-mudahan sing diijabah. Amin. Amin. Sakieu wungkul ti warga masyarakat na pangitan sanes Bah Ucok wungkul ieu mah.
sadayana upami nuju hoyong hohohan ke warga masyarakat teh upami tos janten Eta anu di tekeng anu dihanyakakeun teh. mohon Anu abi kieu pocoknya. mohon Abi titip pesan. Kasana wakil calon anggota DPRD nya mohon termasuk kalau janten dewan baik pusat maupun daerah mohon jangan sampai melupakan apa yang divisi-misikan dari awal. Apa yang dijanjikan? Ya, apa yang dijanjikan itu harus dilaksanakan. Iya. Betul. Karena zaman sekarang ini masyarakat bukan butuh janji, Iya, butuh iya. bukti. Betul. sip Nah, pangintenan upami abdi kesakan Gusti Allah janten anggota dewan, insya Allah abdi bakal ngalaksanakeun nalupin terus janjikeun ku abdi, divisi-misikeun ka warga masyarakat insya Allah abdi bakal dilaksanakeun. amin Nah, kabeh Amin. ade pocok, ya bapak-bapak. Ayo yang jadi mah sae pisan. Janjina teh bakal diukir ulah lalinya. Terus. Si hade-hade. Oh, Nah, mohon. malah seungit jeung raos alapatan belum sate. Kan kadang-kadang geus jadi mah nya sok hare-hare. Aya sama ge kadang-kadang. Kamana cenah si bapak padewan? Wah itu cenah di sare. Padahal mah aya jeung awewe. Leres. Nya, Pak Haji, anu kumaha? langkung saya ti belum satenya. Ya. Tah, tos janten mah gantos nomor HP. Nah, hiji itu nomor HP, kadua hare-hare anu milih juga dukung teh teu diparire pocok. Nah, leres. Teu diparire tah cing sirining nu kitu teh jelema anu goreng Hate. tak abah mah ulah dibetul ka jamin nu kitu nya. Amin. Insyaallah nya, insyaallah. Amin. Pokoknya abah dipercayakeun. Engke percaturan warga masyarakat Cimahi Nangor, abah insyaallah sabab abah mah nya hayang kudu amanah nya. Amin. Atuh mun teu amanah 100% da cik atuh 75% amanah. Ah, Ulah ketika ulah tepikeun ka janji 100% dilaksanakeun 100% acan. Ya. Kanu kitu mah gede wadul. Mohon, Gede mohon. bohong bocok. Mohon. Mata lamun cek bahasa Indonesia mah ieu ja. Pil KB nya, pilpres, pilek nya. Bahasa pil-pilan we. Eta teh beda-beda tipis jeung pil KB. Kalau PKB mah lupa makan obat jadi kalau kita mah calon-calon yang abah bicarakan dari tadi itu kalau udah jadi lupa. Ya. Jadi begitu ceritanya beda-beda tipis lahnya. Kalau PKB mah lupa ngahar teh. Kalau ngahar teh pan jadi menung. Tah lamun dewan mah jeung lurah lamun jadi teh poho. Ah, Tau lah kitu pocong. Amin. Amin. Abdi nya ieu. Punten pisan. Kasarayana calon anggota dewan anu di Kecamatan Cimaung Jatinangor khususna umumna Salatu Sumedang upami kalau dikersakeun laksana janten dewan ulah rasa maneh ulah asa aing yakin jadi dewan dalam masyarakat anu milih jadi dewan di mana Pak Mohon. janji bar kitu ra kieu nya mohon. lamun jadi dewan teh mah wah reka laksanakeun itu laksanakeun ieu reka wakilan bapak-bapak sadayana warga masyarakat eta teh teu bohong bocok Mohon. diwakilan sare di hotel diwakilan kumahanana Numpak mobil di wakilan. iya betul nya betul Bupati Rob Avanza nya Nya, aboh mobil alus bono teh diwakilan ku dewan jalan-jalan luar negeri. belum di hotel nya diwakilan Wakilan. di hotel berbintang anu aya teh milihna ngarikut we di saung Leres. jadi wakilan di saung mah Leres. tiris sebenarnya nya Wah. teu salah eta gede wakilan tah upami teh mah saha wae anu janten anggota dewan kapilih di Kecamatan Cimaung Jatinangor wabil khusus umumna Sumedang kade mesti di dewan teh nya ulah teu bikeun kana calinci luncak mulan ingkar tina tari gadang Amin. nya Amin. sabab lamun masyarakat anu milih nya masyarakat berbuyun milih kasang pada kasang teh milih anggota dewan calon dewan wakil mainana supaya benar-benar dilaksanakeun amanah Laras. Amin. ieu masuk salah wae nya Nya. abang dewa dek cenah bahasa kasarna mah pocok Wah. dewa teh dek teh dewe kuan teh hiji aku mah dewek ulah kitu kade teh pocok ulah kitu No. nya No. tak kitu pun teh abah Mohon. abah hayang teh dewan teh insyaallah abah hoyong ngalaksanakeun nya sesuai sareng tupoksi dewan ngawakili masyarakat Jatinangor Cimangung nya aspirasina supados naon warga Cimangung teh supados aya dina kamadingan Amin. dina Amin. segala pendidikanana olahragana kesehatan keagamaan sarayana keseniannya Mohon. aya dina kamadingan da dewan mah luas wawasanana nya kirang bat itu ya ngajengkeun nya da dewan mah pan tugas lagi ngan 3
nya budgeting, controlling, nya legislasi teh dilaksanakeun. Ya. Ulah budgeting pagawean teh tiap bulan ngejeket terus. Teh inget ke masyarakat. Insyaallah abdi mah kitu Pak Cok. Mun abdi dikerjakeun ku Allah jadi dewan, bohong teh ucapan abdi nya. Tong asa-asa. Timbul tak kokot. Tapi tahun udah teh leutik. Tuhan cuma moko. Iya, siap. Si siapa teh mah ciluhan sih di Tuhan. Kan balik ke garing gitu. Garing tapi ciluhan jadi hate. Nya. Kitu pengen tenang. Insyaallah bumi abdi jadi kerjakeun ku Allah jadi anggota Cimang Tinangor anggota di Partai Golkar. Ade, Cok. Golkar teh partai yang pertama aya. Ya, pendiri ge Bapak urang Bapak Soeharto baheula. Ya, Golkar teh. Baheula mah 3 partai atuh. Golkar, PDI, P3, ayo janten seueur. Tapi nu seueur ge sae senajan ge. Ngan Golkar mah boga lakon. Anu pangpayuna teh mah boga lakon-lakon teh mah moal kawan kudu anyar-anyar. Tapi ngadoa, Pak Ucok. Mudah-mudahan di Partai Golkar singana kaumuran nya masyarakat cindit pasien paling yuswa. Amin. Selamat salam sehat nya dalam kosna ke pemilihan nyata milih Partai Golkar. Nya memang kita selalu waktu kampanye. Gimana kampanye ngobrol jadi ngobrol nya ngobrol supados ke dina waktosna Partai Golkar menang abaun kapilih jadi anggota dewan di Kecamatan Cimang Tinangor Kabupaten Sumedang. Terakhir ya pantun dia Bocok. Kumaha? Aya pantunnya ieu. Bikinlah kan Bocok. Ari gitu. Bikinlah kan sama rengginang. Oleh. Bikin bolu geurnya Pak pilih pakai coklat. Partai Golkar geurnya Pak Ucok. Partai Golkar muga sing menang. Amin. Di pemilu 2024. Hiji deui Ucok. Iya, mangga. Hiji deui teh ieu. Tapi rada poho. Kami seri kan. Oh, dibongkar sama Bang Ara gara-gara Bang Uu. Kapanya lu geranya Pak Mes, gara-garanya Pak Ucok, Bapak Sareana naik pesawat. Naik pesawat. Gitu ajengna. Golkar teh mugia jadi juara gara-garanya Bapak Uu di pemilu 2024. Mudah-mudahan Golkar sing sukses nya. Golkar jadi juara, Golkar jadi pemenang di pemilu 2024 abaun jadi anggota dewan. Insyaallah nya moal poho ka Bapak Sadana sebagai pendukung moal kacang lupa kulit. Lupina hapunten ka suhun, saking kapiatur, bobok sapanung sareng sabakan, bila acara sareng penuh nyogok panjang juga, nya nu ngareutkeun mana Bapak Sadana hapunten ka suhun, dajal lima cek teh moal napoh tempat salah, tungkulna kaluputan, tangahna kalepatan, salah panjang lain setan, bener we saterusna lain malaikat. Wajimat teu bari ngabudarunya ieu, iwal sareng hapunten atawi jalmi sarang jaminya. Hidup Golkar. Hidup Golkar menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah guys. Tuh Abah ayeuna parantos-naros Bapak Dewan. Tuh nya mudah-mudahan sih diijabah dikersani ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nuhun untuk maksudnya ya. Sami-sami. Bah Ucok Channel, di like, di komen, di share nu saseurna Bah Ucok Channel. Dah. Dadah.